Pamirsa sadaya, patepung lawung deui sareng siung kuring Budi Kusuma direncangan ku ngomong atuh sia. Gila genta erba. Kantenan sapertos biasa dina bosna Cangegar. Is Naon teh Kang? naon eta teh Kang? Saminggu libur. Naon eta teh Kang? Bobodoran Sundana Cangegar is anu disanggakeun ku alpukahna saderek nyeri huntu nah sok ngegel sapatu ubaran bae ku batu takol ku halu dagor ku palu puas ya Can kajual wae ieu teh Kang. atas ditegal mina. Space iklan. Pamirsa sadaya, mending balela. Pamirsa sadaya, ulang urang carioskeun keluarga Ceeti. Harita Ceeti nuju calik di payun, sapertos biasa ngadaweung bari nuang baso, anu kaleresan ngalangkung. Duaan sareng Cep GG anu nembe uwi damel anu ayeuna mah hoyong janten marketing billboard. Urang carioskeun obrolan gunom caturna. Allahu Akbar. Kunaon Bu? Maus ragrag. Oh, maus. Mos. Itu asa raos ya baso teh. Bu, nuhun pisan Ibu. Alhamdulillah. Kayak ibu nyeruput enggak? Katampi pisan. Dan ieu mah sapertos si basona teh cakial. Nya ieu teh ibu teh sok resep gitu ka tukang baso nu ngalangkung. Kan sok aya cuanki. Itu teh kan singkatan. Naon Bu singkatan? Cari uang jalan kaki. Saera. Geus nyaraweun. Cari uang jalan kaki. Mantak tukang cuanki mah lamun kana sepeda atau kana motor kurang laku. Nya leres karena kan ciri khas atuh. Jika tukang putu di Ten Abi aya nu di non aya nu di modif. Kan biasana kitunya. Tah kamari mah di itu di bumi. Nya Di modif si sorana teh. ngangi kumaha. Tah jadi teu payu da teh juga tukang putu. Malahan mah aya nu meureun ieu teu kapake urut babaturan dipasangkeun make aki motor. Manehna ditatanggung mah ditatanggungan teuing. Teu kitu tapi tonenun. Kalua Budak leutik ngambek tukang putu teu balik. Beda dan memang temana beda. nataknya naon ge Kudu aya kudu sesuai ciri khas. Tah tukang putu rata-rata sok kirang dadanguan atau puntennya bahasana rada budak. Oh sepi. Lain budak Sok, ibu ayeuna lamun mah cepil sepi eta. Sok gerewan tukang putu da kudu dua tilu kali. Da tara aya putu ngaliuk nyamperkeun moal. Pasti lebih ti 2 kali 3 kali. Hiji ngahiung. Nya. Kadua memang eta teh frekuensi eta Merubahnya. nya. Jadi lamun anu konstan kitu ngahiung terus teh jika lamun di imah mah aya geuningan jualan anu paranti mengusir tikus. Teh eta teh namun dicolokkeun teh langsung ngahiung. Ngan tidak di frekuensi telinga orang, di frekuensi telinga tikus. Betul. Sehingga si tikus teh embung, si beuri teh embung datang ka imah dan memang nyeri karena celina. Tukang putu gitu sarua. Jadi rusak genang telinga. Ada tukang putu mah tuh sok tetepak bobo ya. Jual keprok wah. Nah, ngahiung. dah ngobrol jeung pamajikan kayak gitu. Heureuy tukang putu. Ampurannya
Tukang putu. Nah, tapi tukang dagang teh sok aya pak-pakanana jeung aya asalna anu jelas. Misalnya kieu urang Garut. Nya. Tah, urang Garut teh ya macam-macam Cibatu lolobana tukang Cukur. sol jeung tukang sapa juga teh Paras, cukur parasnya. nya. Cibatu eta mah. Leres. Terus leles tukang Jaket. burayot Aya jaket kulit daerah mana? eta mah di aduh naon namina teh jaket kulitnya nya di Aya jaket kulit oge. nya eta mah aduh hilap deui aya tukang jaket kulit di daerah eta Nya pempek rata-rata naon teh ti eta mah Garut Selatan empe-empe mah Henteu atuh. Begal. Nah, Daerah. ente. Nya kitu teh ya, ngan peda aya dahareun anu teu di aku ku sasaha. Ngaon tau. Martabak. Mah enya Sok. Lamun urang kan cenah martabak mah Bangka. nya. Di Bandung. Nya. Martabak Bangka. Sok ka Bangka, martabak Jakarta. Oh nya. Nya. Di Jakarta martabak Bandung. Beda di. Dah. Aya nu hayang ngamodif tulisanna teh. Ditulisna martabak bangke. Teu payu. Gara-gara Teu eta. payu. Martabak bangke. Jadi martabak mah sebenarnya asli nama ti India. Gitu. Kan eueuh nu ngaku gitu. Di India gitu pertamana. Mohon biasana martabak kurang leuwihna mirip tah make capati ngaranna teh make kuah. Tapi martabak benten-benten aya nu cane geuning. Nya, Roti cane martabak oge nya karabatna teh. Hilang langkung mah juga gitu teh ti India. Ibu ngawapna nih sayap deui ibu. Ke senok temok ibu. Masak ibu bayu-bayu ge. Tah, lamun dipikir-pikirnya ieu mah ibu memikiran tukang dagang weh. Nya. Cicing atuh da can beres. Iya mah berarti di jero. Nah aya di jero bu. Berarti kan di buruan ieu teh. Abus ka dia jeung tadi pantona kita ditutup-tutup acan. Aduh, meni tepat waktu abdi. Nah, maksudnya janji jeung saha tepat waktu. Mun eta nuju taruang. Tah mah. So. Pesen Mang Mitra. Mun. Mang, eta basona 2 kange eta weh. Siomaina. Nah, mana tadi permisi. Ujug. Mun, aduh boy teh mun nih ka abdi teh. Kan abdi terus sanes saha tuh di dia. So, hari pas ke lagu kieu sanesa saha. Lain, kuduna tuan rumah nu ngomong atuh mitra maneh we selain saha kuduna kitu. Sok we, kitu ieu mah tibalik mana. Ngakukeun maneh. Ya, abdi nu pas pisan makan siang ieu. Mang, tong ini teh lah tuh eta motorna Lain eta mah lain tukang tahu anu. Siomaina 2 kange tahu bodasnya. Cur mesen sih eta mah. Duh, non. Tuh, ya jika di non teh. Sukaan sambalan. Cuka. Duh, Aduh, alhamdulillah berarti agak nongol aduh. ini sok. Di ladang. Aduh, Nah, hanya nyerang kana irung. salah nyuruput. Eta Lebih kana irung. Lebih nyuruput dina irung. jeung eta mah cabe bubuk. Aduh, di abdi nih asal nuju di iya. Naon teh namanya teh? Antigen disuap. Mohon lain anu dikeluarkan lenir teh aduh. Oh, burah. Nuju di gurah. Aduh. Ya. Pas pisan abdi nuju rieu teh. Di pasihan baso sareng cuanki. Cocok pisan sekedapnya. Biasa we atuh. Biasa we Mang Mitra. Darek kikituan rek henteu anger dipangmayarkeun. Oh. Bakur Ane lebih. lamun dina iklan ake batu teh lain kabita geuleuh. Cuan ki RJT. Rucit. Biarkeun heula tong ngomong ah. Ulah cok bari barang dahar
Ya sok. Ibu cerita, Bu. Kah, Ari ibu kapungkurna asli teh orang mana? Abi mah salami ngekos di ibunya. Iya teh apal ibu teh kawit di mana gitu? ibu teh upami turunan mah aya Turki, aya ya mantap ibu jangkung badag ge. Aya Turki nah. Terus aya Tasikna. Malihan mah aya ti Mongolia na oge. Teu percaya. Kan lahir di Banten ibu teh, di Serang di daerah Sempu. Tah pun bapak teh tugas sebagai anggota lah gitu. Anggota TNI. Koperasi. Pokoknya anggota we lah. Dik anggota naon ya? Anggota. Tah tugas-tugas teh Untung gancang sih ibu. Mikirna. Kukurilingan gitu di Banten teh dugi ka terakhir tugas di Tasik kantos di Panglayungan ibu teh pami disebat kawit di mana bingung ai Nya ieu teh anan namina campuran-campuran teh ngan memang kakina teh gitu. upami aki mah tah anu aki tipun biang ti Buah Batu nini anu tipun biang ti Jawa ngan peda indung bapana teh teu apal harita teh ya asup budak pungut lah gitu pun ini teh serius man asli mah ya asli kerjaman perang pun ini teh asup nanti budak pungut lah gitu dah hanya sejarah jelema mah ada macam-macamnya tah di pungut teh ku Mbah Ita Bu punten dieu tapi teuing nyarita teh abi teu wau jeung Mbak Ita jeung ninina ibu abi mung naros ibu kawit di mana atos ai Bu Eti lamun aya whiteboard garis campurannya punya upami sanes ibu kos nu bager mah hoyong teh nyarios paduli teuing tah pami aki dipun bapak bodoh amat aki dipun bapak ti Cililin nya di daerah Bongas eta mah asli ti Cililin tah Mitra abi kaca ieu Da abdi ge hoream ngan kagok we abdi nuju tasan saya pi baso. Cicing heula. Nya sok Bu. Tah tipun ini anu tipun pun bapak sami ti Cililin. Eta turunan Bapak Haji Amin. Nya. Aing mah. Abdi nya ieu bari ka selak nguping Haji Amin, Mbak Ita. Da abdi teu bisa ngabayangkeun jelema mana. Encai gitu nama. Ibu wae tos sepuh sakit Mbak Ita sakumaha Haji Amin sakumaha ampurannya. Nah Mbak Ita teh kapungkur teh penyakitna teh hernia. Oh buru. Allahu Akbar. Abdi nuju nuang baso. Abdi nuju nuang baso jadi ngabayangkeun kana burut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nya eta teh ieu uyut pun uyut gitu. Ah 100 langkung umurna mah harita ge tos maot teh harita masih kena udud. Oh. Bodoh amat. Informasi yang tidak penting. Tapi kawi mah yang diceritakeun. Nya. Jadi lamun ti mana kawi? Ibu pernah dengar ya ngerasakeun aya di posisi ngobrol sareng sepuh anu nyarios wae cerewet terus omonganna teh di pertama panggih nepi ayeuna eta we aki mah baheula abah mah baheula aduh aing geus males Nyata kerjaan Bandung Lautan Api. kabom semoga nu ieu kabom beres caritana Ke Bandung Lautan Api. ngajelegur paduli sih sugan ieu mah dilentap ku seuneun ieu mah carita ieu Ibu nepi ka ceurik ipangan. Takar Bandung Lautan Api teh. Hijrah pun uyut teh ti Cililin ngali ka Mama eta. Toha Itu dasar nama kajantenan Bandung Lautan Api mah di Balenda. Hubungan anjing Cililin.
Ya terus si eta teh kumaha pas kahuruan hayang ngali we. Hayang ngali batur ngaduruk imah ngali aranjeunna teh kitu. Ngali we ka Cibabat di atuh jeung teh di dinya di Balaenda ngali teh. ngali ka Cibabat ka Haji Mustofa didinya. Tah Pak Haji Mustofa teh kapungkurna teh rencangan Bapak Haji Amin. Oh, seangkatan jeung Asep Berlian ya. Mentak diabadikan jantan migang oge. Tilu harita teh. Bapak Haji Amin, Bapak Haji Mustofa. Siu. Mang ieu cuan kieu dina naon ieu? Cuan kieu dina naon gacor kieu si Ibu. Hah? Pak, jadi teh Bapak Ohe. Eta teh jantan gang Bapak Ohe di dinya tadi Cimindi. Gitu diabadikan nami gang. Nya, jantan inti nama Ibu teh Ti Duka. Tah ibu ge anak pungut. Aduh aing salah. Aduh. Bu, cing suma abdi teh nguping kana wae. Abdi sekiat nguping mah. Tapi kumaha abdi terakhir. Nampi we abdi mah beuteun. Halo, Akbar abdi sekiat seserian. Aduh, itu beca ngagorolong. Alasan Mang Mitra. Kabur. Aduh aing teh sorangan. Saya tuh mau ngadenge kalau Kang Udang beca pada betul ngagorong. Da eueuh tanyakan ini mah. Aduh. Nah, tuh setotong tah deui tos. Atos. Panten meureun naros di mana Ibu beungar. Henteu kayak panjang deui. Atas ayeuna mah berartinya nah jelas mah. Jang Ibu mah nyante tina icalan saham atau tina trading. Ibu mah beungar ti leutik. Bodoh. Tila detik Ibu mah geus beungar. Itu lain beungar dadakan. Memang teu beli Ferrari. Teu beli non motor gede. Enggak ada. Hiji teu beuki. Kadua rek dipake ka mana? Da ieu namanya ningali Ferrari di jalan layang Bu kamari abi ka Jakarta. Nya. Aya Ferrari ieu mah asli kan kudanya. Nya. Benten aya nu Ferrarian geuning. Ferrarinya. Henteu aya nu Ferrarian nu sorana ge kitu. Ningali teh nu mawang callback gitu tah ieu mah asli tapi ampul-ampulan. Eta maksud Ibu. Jadi kieu lah. Sebenarnya mah mobil sport teh teu kapake di Indonesia mah jalan tolna teu rata. Jeung ponok-ponok. Atuh urang bule we nyebatkeun Ibu rencangan anu ti Inggris, di Amerika, di Belanda. Kecap Inggris. Da eta mah kalahkan yang serikeun atuh urang Amerika. Nah, cenah urang Indonesia meuli Harley. Da di batur mah nya di Amerika we meuli Harley teh ti negara bagian hiji ka negara bagian lain teh jalan teh lempeng. Nya. Jauh nya maksudna teh enakeun freeway nyebut freeway lempeng. Paling dina cilaka ge nabrak pisau atau nabrak naon gitu. Nya. Di urang mah da jek manehna da teu wani urang Amerika make Harley di Indonesia. Sok tingali aya teh abring-abringan misalna Hell Angel eta nu nanti geng motor Amerika. Nanti mau motoran di Indonesia mau daekeun ponok-ponok jalurna. Jaba ieu lampu beureum deui nya. Dipikasieun mah ibu-ibu naik Mio we. Sieun jol mengkol ka kencang atuh. Ibu-ibu mah rek eureun ge sok dadalik degan. Sok matak jadi ka tengah. Suku teu nepi. Nya gitu. Aduh. Alhamdulillah. Nuhun ibu ieu katampi ieu mah we da biasa ngadaweung bari ngacuan ki bari ngobrol. Ya, raos pisan. Age bari naros Ibu ayeuna. Enggak. Usaha naon wae? Ayeuna mah nya usaha dagang. Terus trading. Beunghar tina trading. Kan tenang. Nya kanggo jajan-jajan paling Bu. Tah, kieu Ibu barek saran teh hiji pan jelema teh geus sewang-sewangan. Boh rezekina, boh jalana. Batur alus tina nu kitu keun bae. Ibu beda deui urang mah tujuanna ka mana, usahana tina naon. Ulah hejo tihang. Batur jika nu teh beunghar tina trading, hurutan trading bangkrut. Nya.
Ayeuna misalnya ningali batur, oh ternyata jualan di pasar induk teh jadi beungar, da memang geus ti baheulana. Leres, abi kapungkur aya nu ngajakan jualan jengkol Bu di Caringinnya di pasar induk. Tapi lain pakna mah. Lain pak nama bingung gitu hitungan anakku mah ngajual jengkol teh. Pis. Tak bisa. Nih gaul sih Bu. Pis. Tadi ieukeun tadi dijalankeun da sieun nya. Dia banyak anak jengkol teh di Kalimantan. Tuh, komo gitu. Terus kedah ekspedisi heula. Ieu bayar itu. Wah, teu kaharti Mantap ge. Keun bae batur bisa maju tinan siji hal anu urang teu sanggup keun bae. Da beda-beda hak, beda-beda pakna Ya, gitu. Matak abi aya nama nuju bade ngalamar Jadi naon? marketing. Apaan baheula karena pernah jadi marketing tak eta mah memang aya keahlianana gitu. Marketing Bu ah. Ya, ibu baheula ya keur leutik pernah jualan karet gelang. Ti leutik. Eta teh cek mun bapak teh geus bakat ti leutik ibu mah karena jualan karet gelang. Terus gagambar anu geuningan bobonekaan tina gambar teh naon ngaranna? BP. Naon BP teh? Nya boneka BP lah nya. Iya. Anu tina Derby BP disebutna teh Nya. bongkar pasang. nya anu ganti bajuna ditapelkeun. Ditapakeun ditikalkeun. Ibu teh jualan eta teh baheula teh keur leutik we anggapnya. Nya. Beunghar ibu teh nu kitu teh. Tinu kitu. Nya jualan karet gelang eta teh hasilna teh kana 3 miliar. Sakontena. Impor ti Cina. Waduh gaya. Amun karet gelang ngan ukur ngumpulkeun menang manggih mah. Moal beung. Moal beunghar. Moal beunghar. Kan lamun mancing lauk teh mah lamun hoyong seueur nya ku jala Tah gitu. dikecrik. Aya diuseup makan Diuseup mah hiji-hiji. hiji rek eupana alus ge. Ya alhamdulillah. Tapi ayeuna teh ibu teh bisa ngumpulkeun tina karet gelang teh janten kos-kosan. Aduh. Ini aing panjang ah. Terus Bu ah. Halo Akbar. Ibu kacai heula. Lohor heula Ibu. Si kamana sih Mitra. Allahu Akbar. Tenuhun ini tuh tinggal ngabeca. Oke. Nya Bu nya. Nuhun Bu Ibu. Salam. Jangan lupa Bosna Cangeh Gar setiap Sabtu dan Selasa jam 2 siang. Aya geuning maot tina luhureun dada. Luhureun beuteung. Artinya memang malaikat geus nyata. Terus hatur nuhun juragan. Ingas di Kira emota. sabatang lah. Subscribe channel YouTube-nya Bosna Cangeh Gar dan follow Instagram-nya Bosna Cangeh Gar. Bosna Cangeh Gar. Bobodoran Sundana Cangeh Gar.